ngaliwet bareng tetangga. Jadi cerita nanya dak biasa he ibu-ibu tetangga aingnya poe ieu mengajak ngaliwet tuh aing geus mau beas dak ti imah ho ja isin dak ilu dahar makanu batur tah tidak lupanya dak he sambelna sambel rampai jeung tomat haju ge lalabna dak lalap daun dangder tah pangarubay dak penambah darah atuh dak heja teu boga darah malah lieur. Laju ieu si rampai dak dibuntel ku plastiknya diasupkeun kana daun dangder dikulub cenah empuk tuh tah dak daun dangder namanya enggeus asak tuh he tinggal dijahit geus ngajahit daun dangder tidak lupa dak tanya heuh manggang lauk asin asin peda sambelna sambel cabe jeung rampai nu tadi teh tuh heuh geus dikulub badak atuh digerok tekebel pan dak ieu sagalana geus asak atuh laju bae dak ieu daunna diamparkeun tuh nya heuh aing pangkedakna atuh dak aing pangbeukeuna dahar ieu pan deuleu geus keceremet bae ja aing bisin teu kabagian batur can mulai ge dak aing mah geus ngawok-wok atuh heuh ja batur mah dak sibuk bari jeung anak kapan nya aing mah mungkuna mah ieu geus bebas dak anak aing mah geus teu nolih indung nyah ulin bae laju ieu aing dahar atuh heuh kumirasa dak nu ngaganggu pan ditambah pan awak cager atuh heuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.